Wilujeng enjing barudak patah pandai sareng Ibu Iin. Ayeuna orang bade diajar bahasa Sunda unit 8 ngeunaan ngariksa kasalamatan diri atawa menjaga keselamatan diri. Nah, disimak baik-baik ya. Dina kahirupan sapopoe urang teh kudu bisa ngajaga kasalamatan diri orang. Maksudnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu harus bisa menjaga keselamatan diri kita sendiri. Lamun urang lalawora dina ngalakukeun kagiatan bisa nimbulkeun kajadian anu matak ngarugikeun diri sorangan jeung batur. Nah, maksudnya apa? Kalau kita asal-asalan, sembarangan dalam melakukan kegiatan bisa menimbulkan kejadian yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Mereka juga akan merasa rugi kalau kita selalu asal-asalan dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, orang tinggalin nu salanjutna. Kusabab eta, hayu urang ati-ati jeung taat kana aturan anu aya. Nah, oleh sebab itu, mari kita sekarang selalu hati-hati dan menaati segala aturan yang ada. Upami urang taat kana sagala papagon, pasti urang bakal salamet. Maksudnya, kalau kita selalu taat akan segala aturan, pasti kita akan selamat. Nah, ayeuna urang diajar maca. Kalian boleh ikuti ya. Judulna Indit Sakola. Poe Senen Mega udang isuk-isuk. Saenggeus mandi, Mega make saragam warna bodas jeung beureum. Tuluy manehna sasarap bareng kulawarga. Hari Senin, Mega bangun pagi-pagi. Setelah mandi, Mega memakai seragam warna putih dan merah. Selesai memakai seragam, dia lalu sarapan bersama keluarganya. Saacan indit ka sakola, Mega sok pamitan heula ka indung bapana. Mega ka sakolana naek motor, dianter ku bapana. Mun naek motor, Mega sok make helm keur ngajaga kasalamatan diri. Sebelum pergi ke sekolah, Mega selalu berpamitan dulu kepada ibu dan ayahnya. Mega ke sekolahnya naik motor diantar oleh ayahnya. Kalau naik motor, Mega selalu memakai helm. Tujuannya untuk menjaga keselamatan dirinya saat berkendara di jalan raya. Nah, orang teraskeun ya, di satengahing perjalanan Mega ngaliwatan jalan gede anu kacida ramena. Bapana Mega ati-ati pisan jeung taat kana rambu-rambu lalu lintas. Ngara salamet nepi ka tujuan. Di tengah perjalanan, Mega melewati jalan raya yang sangat ramai kendaraannya. Ayahnya Mega sangat hati-hati dan selalu menaati rambu-rambu lalu lintas. Tujuannya supaya selamat sampai ke tempat yang dituju. Kita pun harus selalu seperti itu ya.
Mega nepi ka sakola tabuh genep langkung 15 menit. Mega tuluy turun menta idin terus nyalam ka bapana. Mega sampai ke sekolah pukul 6 lebih 15 menit. Mega lalu turun dari motor, lalu minta izin berpamitan sambil menyalam kepada ayahnya. Nah, kalian, sekarang kita akan belajar lagi dari cerita yang tadi. Kita akan belajar tentang persamaan kata, atau dalam bahasa Sundanya kecap sasaruaan. Sasaruan itu persamaan kata. Kita lihat kata yang pertama, yaitu ada kata isuk-isuk. Isuk-isuk persamaan katanya adalah enjing-enjing. Dalam bahasa Indonesia artinya pagi-pagi. Nah, lalu kita lihat yang kedua itu ada kata poe. Persamaannya adalah dinten. Dalam bahasa Indonesia yaitu hari. Nah, orang tingali anu katilu aya kecap naon ya? Nah, anu katilu nyaeta pere. Persamaannya sasaruaana pakanci. Dalam bahasa Indonesia artinya libur. Anu kaopat urang bade ningali kecap rengse. Sasaruaana nyaeta anggeus, artinya selesai. Nah, kecap anu ka 5 ayeuna aya kecap indit. Indit teh sami artina sareng angkat. Dalam bahasa Indonesia adalah pergi. Anu saterusna nyaeta anu kagenep aya kecap lempang. Sami hartina sareng badarat. Kalau bahasa Indonesianya itu jalan kaki. Nu katujuh, nah urang tinggal sasarengan. Aya kecap sasarap. Sasarap teh sami hartina sareng dahar isuk-isuk. Kalau bahasa Indonesianya adalah sarapan. Yang kedelapan kita lihat ada kata apa? Ya, patuh, taat, sama bahasa Indonesianya ya. Ini mah gampang. Yang kesembilan, kita lihat lagi. Itu ada kata papagon. Sami artina sareng aturan. Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu peraturan. Nah, ini kecap anu ka-10, kecap anu terakhir. Nyata aya kecap menta idin. Artina sami sareng pamitan. Kalau bahasa Indonesianya adalah minta izin. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Hatur nuhun, terus diajar sareng Ibu Iin. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dadah.